Ngoprek bae unggal poe, itulah komentar tina netizen. Oke, sebelumnya urang nek nyapa heula. Halo baraya, kembali deui kegiatanku sehari-hari seperti biasa, rutinitas di pagi hari. Emak-emak si pejuang rupiah. Bisa dibilang rezeki orang berbeda-beda. Aya nu gawe dina kantoran, aya nu jadi pedagang, aya deui anu tukang kuli bae. Nya ting teu kudu ngoprek bae nya ngaranna ge jelema mah. Henteu koprek-koprek mah atuh mantak moal jajan atau moal mentek bareng ya jadi jelema mah kudu rajin, lamun teu rajin mah jauh kana milik. Atuh coba bae geura bisi teu percaya mah ngarembe di imahnya, baguai ulah, nanan ulah, kuli ulah, dagang ulah, nanan ulah. Moal mentek datang sorangan eta milik teu disiar mah. Kuka beneran urang mah tipe jelema anu teu betahan cicing daripada tamannya dudak duduk bengang-bengong teu paruguh henteu aya gunaan, mending ngagunakeun waktu untuk mencari cuan selagi awak masih sehat. Yang lah orang abaikan bae eta komentar tina netizennya, yang penting mah orang masih bisa mencari cuan. Alhamdulillah iya tita tadinya anu meuli masuk keluar masuk, pokona mah lanjut bae ngeroyeuh bae seperti biasanya. Tita tadi anu jajan baso, anu jajan nugget, anu jajan sosis, anu jajan mie, pokona mah alhamdulillah rezeki di poe ieu. Pokona mah lanjut terus ieu asak laju dibikeun kanu meulina jol deui, ieu datang deui laju deui dibikeun kanu meulina, kitu jeung kitu bae unggal poe. Oke, caritana ieu anak-anak sararasup ti dieu urang nek bebersihnya seperti biasa ulah poho kana kebersihan mah. Sugan teh ararasupnya horengan mah aya keneh bae ieu gumatok anu molos. Ieu caritana cenah hayang meuli mie memeh asup geugeraeun soalna cenah tacan nyarap atuh lajuna mah dijieunkeun benya. Seperti biasa lamun barang jieun geugeraeun ti dinya ta waktuna geus mepet, pokona mah satset langsung jadi. Kana pembeli anu berikutnya nyaeta anu meuli baso gegeura cenah teh jarti waktuna geus mepet atuh lajuna mah digebernya. Pokona mah ieu jajan anu terakhir serba satset diburu-buru ku waktu soalna waktu geus mepet sakedeung deui ge jam 8. Ari teu dijieunkeun jakarunya, ari dijieunkeun urangna sari digeugeraeun, pokona mah jadi pedagang mah kitu nya sok serba salah teh. Lanjut caritana ieu pembeli anu terakhir nyaeta baso goreng, pokona mah serba satset. Begitu si basona asak langsung dibikeun kanu bogana. Oke, caritana singkat cerita ieu barudak geus mulai ararasup urang di dieu. Ubar kesel sabari nungguan barudak jararajan deui waktuna istirahat di dieu urang nek nyieun pincuk atawa wadah jajanan supaya mempersingkat urang apa mempercepat urang pas ngalayanan anak-anak pas lagi jajan, jadina wadahna geus disadiakeun. Oke, singkat cerita di dieu ku urang nek dikumpul